Sedih Mila sebenarnya namanya. Kunaon sih sedih kunaon? Urang teh nya kalau anyar pindah ka dieu terus beberang buli leka beak duit urang teh Mila. Kadang teh ongong teh. Urang teh bararingung keur marabat. Oh aya Mila pakokomna. Heeh. Iya. Aya pagawe. Ya Allah meuni teh sawah meuni ari banget ya Mila. Geus bejeuna tandureun ada kini pakulian tandur Mila sukan mah. Teh karena naon mun amis kieu mah Gusti nata sengit di mana di mading ya mama di alawe ada kunaon mah coba si jalah mbak tiba-tiba bes awewe coba mah eta ada rag-rag geura aja eta baru karmane geura tuh eta ka awing-awing teh angin-angin tah ngurag buat buluna menang sangguna mana teh aya itu aya sawana mah nu ngahandeukeun keur isu nama orang beri jadonya jige mahimereun ku pake duaan pake sapoe udah ya bapak teh lo kaya itu nu keur orokan ieu can gede dodo ke atunya sugan ke dikira mereka puasakeun mah gede kurang meuncik ieu duh aing mah sarape da geus tahun baruan jadi imah tempat nu anyar deh kan aya tetangga yang ulin ka tetangga ari si Ijah ka mana deui nya kan araya jeung si Dodo Jah oh mana si Ijah teh geuningan acan keneh wae Jah, geus can. Oh, Mila, aya naon Mila? Ya kan arek ka ditu teh cenah ka tetangga, urang geus tahun baru jeung pirakeun teu ulin ka tetanggaannya. Keudang urang keur ieu heula itu meuni asa kugeuna. Naon? Sore-sore kieu ngopi aduh. Mana kopieunana tuh? Tadi atuh belah dieu mana ya Mila? Sedih Mila sebenarnya namanya. Kunaon sih sedih kunaon? Urang teh nya kalau anyar pindah ka dieu terus beberang buli leka beak duit urang teh Mila. Kadang teh ongong teh. Urang teh bararingung teh kumaha Mila? Rek digawe teh orang teh gababu kitunya di eta di kota. Ya sugan atuh di dieu tah di tukang sugang aya tah eta kebon-kebon brokoli sugan ngalaan sugannya kuli manggulnya Ijah teh nya. Kuli manggul awewe mana ada tuh. Mila. Orang ieu urang ngabraga tetangga orang ulin sugan pakulieun lumayan jaga dahar-dahar sapopoe. Ya heuh atuh urang geus sakalian ngawawuhan ke tetangga-tetangga nu ari ngomong-ngomong Ijah si Dodo ka mana sih? Ya tadi mah arunya baru udah kenai karunya. Udah pada jenuh meureun di imah. Karunya ongko deui si Dodo teh meureun hayang jajan teh di tanah teh boga duit. Udah kumaha geus kata dibere duit. Geus dibere duit tara. Kadang dibere gope ku jajan. Ya ini jah gope keur naon atuh ayeuna budak Oh nya lumayan Mila gope teh mah hese konen di teh. Yang geus atuh aya urang ulin ka ditu ka tetangga tuh aya pagawean anyar gitu. Ayo geus tong ngaca wae lah. Ih kalau hayang ampun da. Arah ketemu gelis. Ya teh geus gelis, geus digejebur ta kanu kaca. Ari basa kan aya nu ngaca wae kana bisa digejubar. Mila urang ulin. Bade ka bumina saha heula? Urang eta ka tetangga kabi kokom. Aya tuh. Nu mana teh bumina? Itu. Itu araya tuh keur naon tuh. Oh aya Mila pakokomna. Heeh. Iya. Aya pagawe. Ya Allah meuni teh sawah meuni ari banget ya Mila. Geus bejeuna tandureun ada kini pakulian tandur Mila sukan mah.
Eteh Bade ka mah. karena naon mak? Mama. Mamanya nuju ngalaan seri. Oh ngeunah mak. Ngasaan ijahnya mak. Obat cenanya. Oh gitu mak. Oh ijah ngasaan tuh nya mak. Mangga hayu Lari. nurunkeun kolesterol cenah. Oh gitu. Itu daripada berobat maka ditunya ih. Tah Ih, mana Boleh pisan. Ieu we. Lieur seri. Oh nya ieu. Mak. Men amis kieu mah Gusti. Barem nata. Kami seungit, gimana baju mading ya mama di alawe di Ada kunaon mah kasih jalan mah. Ah, tiba-tiba bes. Terima bujur ijah. Eta dadah juga nata bujur nata mah. telepon kieu Atuh nya. sagala tata ditarik-tarik. Aduh, Nata Gusti. ceri tibang Itu mah diharapna. lebaran. Di seredek tuh tungtung nama ada. Oh, ijah teu nempo aja liang mah. Oh, itu aya liang nah emang. Tuh kan ka mana bi teu Tong beureum ngali teh. ka luhur. Ta eta tuh beurang mah henteu kan. Bujur urang we gepeng. Eta bobogohan teh bareuh. Kita tadi. Untuk Teh geus syukur atuh. Aman meureunna. ngeunas ya. Anu beureum mah. Heus ya mak. Tah. Kos kieu tah. Oh iya nya, heeh. Saja nu kaos kieu teh nu hejo maneh nu hejo di alaan. Beureum beureum. Itu Sok alaan beureum. Naik. kurang ditaekan Mila Sok naik awewe. Ih. Coba mah eta. Ih, ada rag-rag geura ija eta. Balu karmane geura. Tuh eta ka awing-awing teh. Angin-angin tah. Murag buat buluna. Ih, aduh anu mana mak langsung lagi. Iku mah aya mak Eta. Balu karmane kagencet ija. Gusti Kalau ya kita rekelan. profesional mah anu ijah bisa mah mana mah iya mak Mirah tah. mana iya oh heeh mah hirup mau utek-utekan kene Naon emang naon utek-utekan ari si ija mah Aduh. saya we. Ayo mah. Boleh haheho teh bang lah. Tataekan oge biasa mah ditaekan mah ijah tar haheho dah. Ditaikan ku saha tuh. Ya abah eueuh ih. Aduh Gusti ieu buk ijah jangkut kanu buuk kanu ieu. Nangka. Gusti badan orang pajarkeun kuntilanak badan nya mah. Tataekan untung berang-berang coba mun peuting nu ngalewat. Amun teu siga alabri Gusti meni geraheun banget Mila. Ih sia mah alabatan teh na teh keur jagi. Ya. Ayo buruan turun di kami arek ngobrol. Kalah kabetahan di luhur maneh teh jiga monyet wae ih. Hei, Turun Gi. naon sih Mila? Abat orang keur nyantai ya tingali meni endah banget. Oh, enda bari katiupan eta tah balukar maneh teh. Oh, meni tiis banget meni Makanya import-importan. dikusireun tadi dinya deh. Balukar orang Ayo import-importan. mah aya ieu tetangga di dieu. Keur bangunaheun anyar di beko mending ngeunaheun banget ka anginan. Astagfirullahaladzim, anyar di beka eta pantesan hai liwaran kayak ka ditu ah. Gusti mending ngeunaheun banget urang tibra di luhur ieu Mila. Ih, ayo bu, tinggali, gawean aduh. mah menerek nangan gawe naik katangkalan gitu. Mending ngeunaheun banget ya. Turun Mila. Atuh Mila keunang geuteuh. Mana mah albatan hidung tere. Ini galak banget. Ya ampun, senerek ngobrol kalah tataekan alabatan sih mah anak awewe oge, karuhan si Dodo mah Heeh, keunang atuh. Mila. kan tuh. Ayo pukulin gitu tuh bisa turun gitu. Ah. Bet Batang monyet bener-bener sih mah ijah. Bener sih ya. Geus karuan di ditu kumaha maneh dicarekan wae di direk cari ke beri kawan linu. meureun sih ya. Eta udah gumelis teh bener-bener eta kaitkeun tah buukna. Aduh ya Allah meni endah banget sih ya Mila. Eta mun nang dan camberok teh tibang rek kitu meureun. Heuh teuing tah mah datang ka dieu cuman ngadon tatekelan doang. Kumaha teh? Genterek bener yang salakin. Turun.
Iya kalau kegeran eta ragrag kesolopan geura lah. Astagfirullahaladzim. Itu tentu mah. Sedang gelis-gelis teh. Heeh. Kalau kacecep ta eta bobogaan. Ih, aing mah. Karek neangan bos nu cambero. Aduh. Oh, niatna mah ka. Ieu teh nama eta teh hayang neangan aya pagawean teh ka mah. Teruskeun aya teh pagawean gitu nandur teh nan. Ai etak pikulieun patanduran iraha sih, Mak? Tandur eta disawakan geus mulai ieu, geus mulai di gararuan. Oh, Odong-odong. oh jadi digorongkeun aya nama gitu. Atuh kumaha aja urang mah pagawean pakulian tuh. Oh, mari ka mari wih. Oh, nya mah siap. Heeh. Terus gila kumaha tuh urang yang pakulian teh. Heeh, puguhnya kumaha deui ayeuna teh kudu neangan bosna meureunnan ari kaos kitu mah ada diborong teh. Aya grup cenah grup odong-odong. Heeh, grup odong-odong naon? Anu Teu nyaho. ditanggung meureunnan heeh. Anu sok ditanggul dina hajatan. Tama odong-odong. Odong-odong. Eta mah. Kumaha terus jadinya kumaha aja ayeuna? Nyaho cocok si mama tadi cenah kudu neangan ka aya grupna eta mah grup odong-odong cenah pakuliahna di dinya. Kudu neangan ka bosna meureunnan. Heeh. Urang digawe men hararese. Jeuna mah isukana Mila mulai ieuna tuh geus digararuan Mila. Heeh. Lumayan Mila pakai dahar-dahar atunya orang. Bukan menang dahar-daharna gitu nya makin teh. Terus pagawean pisan. Ini mudah-mudahan teh sugan urang neangan bosna nya. Jangan we bosna, teh sugan aya pagawean. Eta neangan bosna, nah orang kulit talur apa kulit Nah, lagi samprok jeung bosna mah sugan kayak urang dipegan pagawean. mana-mana kulit maculan bosna beuneunan. Maculan emang orang naon awewe urang mah di. Punya bosna kok lalaki beuneunan. Gila. Orang ulin ka makokom ni. Ya, aya tuh. Sugan di makokom aya tak pikulin sugan aya info. Sugan aya info kan ka bosna ka ditu. Anu grup teh bisa ngiluan meureunna makokom. Mak. Ya areueuh geuningan ka mana nya? Ijah. Ijah. Nan. Makokom lagi eueuh sia. Hari mana kenangan naon sih? Waktu Kita ku tadi. kecil ku tak tahu yang namanya kutil. Ku sentil-sentil ternyata itu pentil. Terus siapa? Lagu kan balik atuh. Ku senggol-senggol, ku tak tahu kalau itu botol. Ku pegang-pegang, ternyata itu pentol. Anjing. Ada kerparel, kerpiral, tante Mila. Parel. Viral. Sampai parel. Lagu eta teh Ayo bareng kerpiral. Maka komedi ada weh. Yo orang kayak mah orang ya. Nangis aja tuh. Waktu ku kecil ku tak mau yang namanya bener-bener pentil. terus mending kena nyanyi we mana gawe ka ditu ngamen heuh. Tahu itu namanya pentol. Waktu ku besar aku ini kayak bomber. Orang balik ya Mila ah. Ayo tuh. Ya. Ibu runggus balik di. Gusti Mila karena Mila orang diheula. Ini istilah ayo tuh. Nah, Power gitu, Mila kada eta kendeng. Ninggang bibir maneh monyong sia. Ini lagi monyong bibir aing mah seksi. Si Dodo tanu monyong mah. Ngomong-ngomong si Dodo kaman sih? Nyaho keur ulin bararudak kena Mila aya mah geus jauh jeung kolot. Kena cinta bahagia boga adi teh. Sayeuna we. Ija, ngomong-ngomong tadi itu mana tuh bener ya pindah karena boga imah anyar apa yang sejen? Mana eranya pada betul mana disingin ngagedeannya nyawan pemamannya. Mana apal gini ah. Nyaho soalnya tiba-tiba langsung ke dia orang diajakan. Nyaho Mila. Lu bener anak masak. Terus kamari mana tajung si Abah kucing naonan coba. Ting anak si Junet, ting anak si Abah Andi, ting anak geus dicobaanku Pak Dede. Pak Dede mah can mana can nyaho nya urang keur teh. Itu maksudnya eta emang geus dicobaanku saha wae. Tiluan. Nu benerna maksudnya nu di jero gitu. Emang di jero kabeh? Di jero kabeh. Oh, ari mana? Da di luar mah kayak bisi ieu
sebangin. Bisa kamari deh, terbasa ditinggalkan kurang ya teh cantik kepeting-peting ulin ka ditu. Mana nanaonan di jeung si Abah. Nyaho geus kawas kitu beuteung. Oh nya kumaha tuh mila ada hilap urang teh. Teh menikah pun Si Abah deui eta wae. Iku puratak wae nya geus antep aku urang teh ngoprek-ngoprek parabotan urang. Menikah di yo ditolak ke mana? ah nyakeun bae cok urang teh mah da anteng manehna. Oh, yang anteng-anteng oge da meureunnan ari geus. Oh nya kumaha da aya geunah-geunahna ongko digenyolan ku aki-aki meni singirinjil bade. Menikah sida atelan teh bener-bener. Nya terus eta kumaha ayeuna beuteung dipariksan can kumaha Can bener sih. tuh. Langicin carekan kumaha urang. Aya wae tuh dagenya ih. Kumaha si Dodo coba ge ayeuna geus eueuh. Tuh Mana? jeung barudak kan arulin tuh deket imahna emas satu di ditu. Apaleun si Dodo maneh? Si Jafar. Oh nya, itu atuh ah kayak bisi pajarkeun. Jablay bener racupna. Ento atuh tuh dage Ai mah kokom teh kamarana mila nya areuh nya. Tadi ge yang satu Gusti, mana teh teh urang pariksa heula nya. Heeh, geus bae we lah. Nya urang teh paling ke urang ngadaharan takal danas urang digugurkeun. Oh, olah itu aku kamali dosa, mana teh dosa 2 kali. Aing ngadaharan danas sama lila ngagugurkeun urang bade make ieu we takal danas rek digayeun mah. Goblok eta mah. Dirojok we tuh make lingis ya teh. Atuh raksak bener apa lu karo urang. Ya tidak ge sagala make ganas sagala mengaruh gitu makanan ganas. Ngaruh atuh. Oh mila eta loba jarami di dinya sanu panen nya. Oh, iya pan ayeuna geus dipelakan deui itu sawana oge. Oh heueuh nya meuni Oh, kan arek kulit tandur teh kaditu orang nek ngan bosna heula. Nanyakeun ka mak. Ngeng. Tuh mobil Dodo mah bagus ya. Ih, kebalik itu. barala tidak ditinggalkeun sapoe oge nya. Gusti ini baralaki imah teh nya tinggalkeun karak sapoe oge. Oh Gusti gini cai nginum acan ki si Dodo balik meureunnan kumaha cai nginum. Ah orang naheur heula ah. Aduh Gusti ting. Ngaran di lembur mah kieu da ngasakan ieu oge batur mah heueuh nya anu di kota mah nya hayang nginum kari ieu kari meuli nu galade duit namanya ari model kos urang mah da cai oge menang naheur tapi udah sehat sih yang udah lagi jelema panjang umur minum cai tahuran mah kemana itu hayam teh can baraliknya. Oh si kukut kemana itu orokan di Karabon kene sugan. Dodo kemana tak budak teh ulin teh dan dahar-dahar acan teh karunya balik ke gimana seperti hidup teh mah mah ieu cenah teh meuli hese-hese teh kana hurungna meuni kaluman da ijamah biasa masak tinggal celetrek ieu mah meuni sagala ku ieu heula ku kardus oh Dodo ti mana Kasep Teteh kenaon. ah eta naheur cai eta puguh eueuh cai nginum acan Dodo. Dodo lapar teh. Oh kedeung geus naheur cai eta masakan mie nya. Dodo meuli mie atuh ka warung ka ditu. Ka mana teh? Ai dihareup. Mana tuh duitnya dia? Kayak kedeung nya kedeung eta ieu lah ngahulungkeun laseuneuna ya bisi. Haseup engke meureun kep cai nginumna amun teu hurung mah seuneuna. Ya. Terus ulin di mana sih Ujang? Tadi terus mobilan. Mau mobilan. Terus sarang dia barudak. Di mana? Hah? Di mana? Tadi dia terang gak ditutup. Saya Kedeung. mobilnya direbut batu. Ayo teh lapar Dodo. Oh, eta asa aya 2000 deui kedeung nya ku eta dicopotkeun heula. Milik resep meuli lah mie sarimi we nya anu mie kuahnya ngaran jadi lob. 2000-an hiji di warung hareup di warung si Uwa. Hiji doang. Heeh, hiji we engke urang pake. Mam gitu. Nya ke eta mah menta we kuah nah hungkul Dodo. Ternyata. Heeh, sok mumpung beurang kene. Duitan teh lain duit. Lain atuh maya kardus duit dibeli ku eta ah. Da eta teh lain jelema buru. Di warung si Uwa nya donya. Nya teh. Heeh.
Teh. Nya Dodo. Iya. Mes lagi Mana? Sanguna mana teh? Aya. Itu aya sawana mah nu nang ngahandeukeun keur isuk. Nama orang beri jadonya. Jige mahimereun ku pake duaan, pake sapoeun. Udah yang lokal teh. Dok hayam. Aya itu nu keur orokan ieu can gede Dodo. Kiatunya sugan ke dekera reka puasakeun mah gede ke urang meuncit hiji mah. Ini puasanya teh. Ke orang meuncitnya. Ke orang di ieu urang di semur pake buka puasa. Ya terus dulu ada. Oke mun geus eteh geus diseduh teh. Heeh, kayak gitu yang ku etehnya. Ya. Sok amang kayak itu yang barudak. Teh menghela. Sok. Yes, asak miti lah. Mahisukan ke si Dodo dahar mah. Dodo, Ya teh. ya, misi geus asak ya. Mana? Ya segera dahar heula. Asik. Eta teh mami barangnya. Hayu sok. Sok Dodo we heula nu penting mah. Tetep mam. Engke kedeung can beres ieu. Ngejo ieu keur ke sore. Cina aya teu. Mana teh? Oh, heuh tang ke kedeung ge asak. Kita udah yang minum. Oh, itu ari hayam teh Dodo nempoteun nu arokan, Do. Can Kamana baralik sih, ke teh? sore geuning. Emang apa boga hayam? Anu keur orokan kena esa bibit. Jeung pamanggang eta pamanggang lalu tikene pamanggang koret. Anu kamari mau ti ditu. Heeh. Anu eta mah sugan ke lebaran mah galadel de. Anu mana nu orokna? Heeh. Nu tikene murah nu orok. Kapan gede lebaran masih dilakeneh Dodo. Gusti nih.